Sahabat, alhamdulillah. Tuh sama Mas sama Bapak disediain nasi kira. Kumaha ieu, Kang? Aduh, jantan isin. Tuh. Masya Allah, lihat ya. Ini makanan sederhana tapi Masya Allah nikmatnya teh luar biasa. Di sini teh sama Mama disedain jengkol muda. Janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Mojang Desa. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi. Dan kali ini saya berada di Kampung Sibian, Desa Kertaraharja, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, untuk melihat keindahan alam, aktivitas warga dan rumah terpencil yang ada di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat, Masya Allah, tabarakallah, keindahan yang ada di Kampung Sibian ini luar biasa indah sekali sahabat. Kita bisa lihat di mana sawahnya yang masih hijau dan terasering, juga terdapat beberapa rumah tepatnya di atas sana. Masya Allah, itu teh mengandung keindahan yang sangat luar biasa sahabat. Tepat di tengah-tengah sawah yang terasering ada rumah panggung yang berdiri. Dan kita teh harus naik dulu ke sini. Ini jalan yang harus saya lalui untuk sampai ke rumah tersebut. Dan saya teh mau ke sana sahabat, karena dari atas ini rumah itu teh terlihat sangat indah sekali sahabat. Jadi mari kita ke sana sambil menikmati keindahan alam yang ada di sini dengan udara yang masih segar sejuk. Karena ini teh jauh dari jalan raya, jauh dari polusi sahabat. Mari kita ke sana diiringi angin yang sepoi-sepoi. Nah, itu di atas ada kakang kamera ya. Ada kang kameramen. Saya tuh tidak tahu itu teh sedang apa. Kang, lagi apa, Kang? Lihat pemandangan. Masya Allah. Raos pisannya. Bagus teh pemandangannya. Kantenan air namanya, bebasnya. Bikin betah. Nah, kantenan. Mari. Ini teh betul Kang jalannya ke sini. Iya teh. Jadi sahabat, kita teh harus menelusuri jalan setapak ya. Di sini ada susukan kecil di mana airnya teh sangat melimpah. Tuh. Dari sini kita bisa lihat, Masya Allah tabarakallah, keindahan yang sangat luar biasa sahabat. Nah sahabat Mojang Desa, menurut informasi yang kami terima ya, di kampung ini terdapat 4 rumah ya. Itu yang di sebelah sana ya, itu adalah rumah yang pertama. Terus yang ini kedua ya sahabat ya. Terus di atas ini yang ketiga.
Yang keempatnya belum tahu di mana rumahnya sahabat. Nanti kita lihat dari dekat ya. Tuh Teh Mojang Desanya ada di atas ya. Tuh. Jadi sahabat jalannya. Masya Allah sahabat Teh Mojang Desa, pemandangan di kampung ini luar biasa ya indahnya sahabat ya. Bikin betah nyaman berada di kampung ini ya. Nah sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju ke rumah yang berada di ini ya, di kampung ini ya. Di depan sana ya, Teh Mojang Desa lagi bersilaturahmi ke rumah salah satu warga ya yang berada di kampung ini. Nanti kita ke sana ya untuk bersilaturahmi. Assalamualaikum Bapak. Damang. Alhamdulillah Ibu. Aduh, hapunten di bagel maju naon Bapak teh? Anu amung wae. Ngangon Oh, ieu teh kagungan Bapak. mohon. Alhamdulillah. Iya kagaduhna Suami gini. Bapak cari ke dia. Kirang langkung 40 tahun. 40 tahun cari ke dia. Teu hayang ngaliat teh. Henteu Ibu datang. Saya kanggo ngali. Iya meni di katebihannya abi tuh di luhur hutan ninggal teu bumi luhurna meni injuknya. Mohon injuk. Ning tato seueur jukut gitu. Selesai. Janten jukut dina injuk mah geuningan. Ieu teh ti salami 40 tahun teh digentos-gentos. Teu da tani gentos-gentos atuh kiat teh nyeta. Mun tapi kiatnya 40 tahun kita. Ayeuna mah tos ngucur ya teh. Terus mulai banjir. Tos banjir mohon. Terus mulai bocor gitu Bu. Mohon atos ieu teh. Pami ieu teh hujan mah dugi ka ditu tuh baseuh gitu. Tanya makanya Atuh biasana ninggal teh aya teh ku gentengnya. Mohon. Ku genteng. Kitu ku injuk, nanti ku genteng. Teu gaduh asisna. Dikawit. Aya mah ningan tua eta tah kitu kirain ning sok aya di Dikawit leuweung. ngabangun ku ieu teh digentos teh dikayana. Dacan mohon. Kapungkur mah ditongoh abi teh ieu teh sok 40 di itu di pasir. Di ditu ngari ka dieu. Mohon. Kami ditongol ku injuk. Saminya. Sami nyeta ieu ge canak ditongoh keneh gitu. Mohon. Injukna teh. Nah di sini tuh ada berapa rumah Pak? Semuanya Pak yang termasuk yang di sebelah sana Pak? Dua di itu Pak di dia dua main Oh, opat. jadi di sini tuh ada 4 rumah gitu Pak. Di dieu mah mung opat. Bumi. Ah itu mah syukur Ibu. Atau ngomong mah pasantren tuh teh. Pesantren. Pasantren mah seueur kasibjan gitu. Iya pami wengi kumaha tah? Akieu we abi mah sok katongoh ka ditu. Kamari ge aya pendaksa eta teh nyampak di dia abi weuh ditongoh gitu nya. Di ieu ku center teh ku ieu ya ku gasolin. Karena kan urang teh kudu naik bukitnya ka ditu. Ka dieu we katongoh mah ka dieu abi mah. Kumaha lamun hujan ada teh Bu? Hujan ge hujan. Teh jalan eta kumaha Bu lamun hujan? Anger we leueur mohon sok katongoh we abi mah. Wah aya di jalan Bu. Teh aya deui malam Jumaah hungkul abi mah mingonan gitu. Teh jalan eta hiji-hijina Bu. Jalan eta gitu. Teh di jalan sana. Aya dua itu kapalih ditu tuh. Tuh kadinya tekan alun. Karena naik bukit. Muhun. Sami kana dieu jalan sama muhun. Tah tadina Pak ieu teh sabaraha bumi Pak tadina ieu teh. Tadi Di dieu teh. Oh kawit nama mung. kawitna teh mung hiji wae emak kapungkur teh Oh, ibu muhun, da hungkul. itu emak muhun. Terus aya abi ka dieu di dieu abi salik gitu. Jadi tina Aya hiji kapungkur rumah bagi jadi Muhun. dua gitu Bu. Muhun. Ayeuna tadi basa ti payun mah aya di dieu ye bapak deui nya maratua abi teh tali palih dinya. Urug geuningan tos teh aya anu tos pupus. Sadayana ge ibu sareng rama ge. Tos pupus. Nah, sahabat, jadi di kampung ini tadinya cuma ada satu rumah ya Bu ya. Muhun. Sekarang jadi sama bapak. sekarang jadi 4 rumah ya teh ya. 4 rumah tapi jaraknya teh Berjauhan. Muhun. berjauhan. Itu mah ti Odeng nu di Lebak mah urang Ci Odeng. Alihan Ke muhun ngalih ti Odeng. Anu di Lebak mah nu duaan mah kitu abi mah emak we sareng abi kitu. Kampung Sidian. Muhun. Nuhun mah.
Ka bapak kasa dintenan keluarga dia kali dia kana naon pangentan Ngarit Ngarit. mohon. Ngarit lah hijieun muning teu nanaon deui. oh aya munding di dia mak Aya Di hiji mana? nya gaduh abi di paling kidul di Oh, paling di ditu ditu. di leuweung. oh di leuweung kumaha nyanakna ka dieu na Cara di sana ka dieu tadi ditu. teu ngawitan lak mundingna kumaha Nyana ka dieu ye. Tah nyana ka gunung muningna kumaha Bu? Ka dieu mah Pak. Oh. Kami ngadamel ka dieu di sana. Itu di anggon sami naik ke bukit mohon jangan. Mun Niat tiasna tatapakna dah. mohon Sanak Biasa. dengan tu di ditu tu tapakna tu di nu baseuh ning dirinya diletai. mohon sakinten mending nanti ti kusut Lah tuman. Cuman ya pan Ibu. Tuman. Cuman naik turun depan. oh jantan selain bertani teh ngamon ya mak Mun naon nya tak gaduh muning hiji gitu geuning kan. Kengeng nengah kapungkur nama itu kengeng ieu abi teh teh anaknya muhun panggilnya anakna muhun. oh Kawan anak dua kengeng hiji gitu. Oh jadi nu ayeuna teh nu milik ibu eta teh nya? Muhun ayeuna atas nu abi kayaknya. Alhamdulillah. dia takeun deui mak ame seueur Tuh eta wajib. Kata anda. Jalu ibu bikang. Bisa. Oh, bikang. samping milarian jalan Muhun. Sok ngiring we kan sanes sing jaluk mah kitu. Ini nanti Ibu susah nanti. susah Lah jaluk teu aya ina teh. Ya Rica kemarin bahasa waktu saya. Bukan wae. karena bini ngau teh seueur kapolnya kalian itu Aya muhun. Aya teh sok kilo we Iya, teh. kapol teh. alhamdulillah Sabaraha sakilona ieu mah kapal teh mah? Basahan nyanak mah mung 10, ayeuna mah saurna teh 11 muhun. Ayeuna mah. Sakilona teh. naik ya mak Muhun. paling Ayeuna mah awis ditaroskeun ka mang itu ka mang naon atuh ka mang Asep ka biteun bae ditaroskeun di ditu bari ngalangkung. paling awis sabaraha mak dina Sok dugi pang awis nama dugi ka 20. oh masya Allah 20 Dugi ngan Iya, kapungkur teh tos nuju lami. mirahnya. Ayeuna mah tos lami teh kamari makan cenah 8.000. Muhun ayeuna mah di stasiunna 11. Nu bae tadi taroskeun ka mang Asep. Sekeng mang Asep tos aya deui kapol saking sabaraha ayeuna. Sok cenah 11. sama kapungkur kami menuju ngadamelan kena gula Muhun. sok dicau sabaraha aku mah Eta sok kita 15. 15.000 Mun da sok di dieu kitunya Oh. misalna kami ka itu mah 20. dugi ka ditu 20 Muhun dugi di ka mana mah 15 eta teh gula anu Dugi ka alat plus jeung teh. alit alit sakilo Oh, we alit gitu sakilo. ukuran kilo sakilo. tapi sami minamina sabonjor gitu Muhun sami. Bade nu ageng, bade nu alit Muhun, gitu. sami keneh. Ngeun Nah, pangaos ayeuna na mah teu, benten-bentenna. ayeuna mah teu ngadamelan deui Tos lami ayeuna mah. Teu teh aya kawungna nih satos dah diproyekkeun we ieu. Kapungkur mah kebon kawung ka ieu teh kapungkur teh kebon kawung Mun itu aya ning teu nu alit keneh ayeuna ge kawung tuh. Anu teu ka kore eta teh ku ieu ningan ku Pak ayeuna mah tos teu ti ditu ningan nu ngadamelna. ieu teh Ayeuna mah proyektor bada di bangunan atau naik kemana? sanes di pelakan teh. Oh di pelakan teh. Di pelakan teh kapungkurna Iya, teh. gitu. Proyek geuning. Proyek tapi Namina tanya. teh. Ayeuna mah tos teu ti ditu ningan ayeuna mah di arit-sal we salit-salit ka ditu. Usaha wae. Lebarnya kau tangkal kaung di eta janten teh henteu. Muhun. Di dieu teh dinu urug teh kapungkur mah kawung di dinya teh. Da urug Nuhun, ageng ieu teh. nuhun. Mah hatur nuhun waktosna punten kau beli di wagel geura. Abinya Abi ka dia teh mung Bae atuh silaturahmi nuhun saya. unggul geura. Sayu. Atuh cai sangu naon teh tuh. Sahabat, alhamdulillah. Tuh sama emak sama bapak disediain nasi geura. Kumaha ieu Kang? Aduh janten isin. Tuh. Masya Allah. Lihat ya. Ini makanan sederhana tapi masya Allah nikmatnya teh luar biasa. Di sini teh sama mama disedain jengkol muda, Jengkol muda. jengkol muda sama asin. Mantap. Ih mantap ya Allah. Aduh sakia geraos bapak alhamdulillah tuh nuhun. Tara nyambel. Bapak tara kana sambal. Oh sok. Mohon. Tuh sahabat masya Allah. Saya teh jadi malu gerak. Isin mah bapak
Kalau disayogikeun sangu gerak. Sahabat gerak ningali sagala disadiakeun ku emas sareng ku bapak. Rawasan nu ti abdi. Alhamdulillah kenging milik. Hayu sahabat, urang tuang sasarengan. Mangga, gerak tuang. Sok teh Mojang. Aduh. Mangga sok tuang. Saatu mah sareng atuh mah. Mangga. Nah, sahabat alhamdulillah ya. Saya bisa makan bersama dengan emas sama bapak di kampung Sibian ini. Masya Allah. Mangga Ibu. Taruang. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Tuh teh jengkol muda mantap teh. Iya. Mangga. Aduh. Iya ngala, bapak. Tadi itu nyampur. Silaturahmi unggul gerak. Hatur nuhun ku mas sareng ku bapak diangkeun. Nganggeun ge kieu geuningan Panggilan hayang ningali heula kapali ditu. Mas sing sehat sareng bapaknya. Amin, nuhun sami-saminya sing dalamang.